ngewengi mun aya hiji dua keur ngangkat kening tong digeunggeureukkeun wayahna bilih ngamu hiji dua tilu alhamdulillah pupus atos tuh gitu pupus teh diangkat alhamdulillah mastaka kenina masih utuh ku abdi orang pupuskeun sok pupuskeun sing tarik da acan bade nyangkeun mantosan ka sia mangga toh pupuskeun toh da acan hese tah toh tuh goceng atos alhamdulillah kuat ieu nih produk mana ieu atasnya dina acara ayeuna alhamdulillah mangga ai waplikum bade ada napi oh ya sawias saudara teh waktos waplikumna sauna bade ayeuna kelangkung ka ayopi bade aya we waplikum mangga kaluhur wadai sareng tetehna kaluhur pelamina sareng waplikumna hapunten seueur nyuhunkeun bade kunaon we mangga aya nasina teh aya Manawi ayeuna urang ngajeng kana acara adat dua belingkung salah sawias huapan panungtung kanggo ka ieu putra mohon. Aya nasi pilih teh terang nasi mah sangu. Sangu tuh cupangan teh sangu. Punten sing sehat panjang yuswa. Oma panggih bade nyunatan saurang deui. Nyunatan boga budak ke acan. Bade mama bau jeung gede deui rek kumaha ngangkata mata ku hayam. Ieu si mulai hayam salah sawias sing giat ulah pamalesan hayam masuk boga sumuh keneh pamugi aseng teteh sing dibawari ke rezekina oge ge sanu pangageungna eta cenah nu pangageungna rezekina bade saha wae sing tiasa kompak ngabagina hitungan katilu biasa hiji diusir ku tukang foto we bae gitu dua tilu terus ya terus pongo nah cek abdi ge ngangkat besi heula rek hajat teh alhamdulillah diangkat tah diangkat atas tahan inu alit disimpan nya saya sama abdi aas teteh punten jadi tengah-tengah cepong keduaan sok digegel keduaan sasarengan tahan dua dinten wae mamohon atos alhamdulillah aya sanguna aya nasina aya kakek dua belingkung mangga bios ku abdi cai panitia malah sakeupeu nah ulah age penting gini malah tahan heula mamah oge sakeupeu jadi cok teh kompo di dieu nah kiai double jok teh oke tangan katilu dilebetkeun karena lambaina punya ulah kana liang iru mohon kana lambai mohon hiji bismillahirrahmanirrahim dua tilu kiraha deui dihuapanku dan tahan heula Bu atas kenging teh can bilih teh acan atos mangga ibu ngalih ka Chef Yopi oge ka ibu ngalih ka Neng Dinda ke alhamdulillah abdi bari nah itu kene bapak-bapak mah cenah gering ka dieu tah engke ibu pamitos dilebetkeun ditahan heula nya mari ge karunya tukang foto nya hiji dua tilu tahan wah uap negara rede atos alhamdulillah mangga ngajeng bapak kamu bapak Budi oge bapak anak paling dia pak oge bapak Budi hapunten disebut tosta paling dia ngadeg biar hadi nyawapan ngahuapan anjatan putra paling itu pak samuna mana ngaleungit oh itu aduh asal loba nu leungit ayeuna tadi ibu hajat lah leungit ayeuna sangu sakeupel ulah ageung teuing pak nah itu bisi bapak-bapak biasa gede ngarawuna teh itu paling itu bapak Budi nah gitu ayeuna leungit tukang kuda di sana menakan tukang kuda mangga Pak kita selamat karena lambaina ditahan heula Pak bismillahirrahmanirrahim tahan atos alhamdulillah gentosan ka bali dieu Bapak ngalih ka bali ditu tah oke Kak Chef Yopi sedang nangina bali eut heula kagok hiji deui
Iya resep gitu, lalaki nu kieu, kagok hiji deui. Matang ge mun adzan subuh, kagok tong didengi subuh mah. Seri. Mengapa? Terakhir. Gitu. Tahan atas. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Sok, pilih bade areut mangga. Sok. Aya cocolokna. Hiji ewang. Ke eueut lagi ulah sewang-sewangan. Hiji ewang cepengan. Oke, neng dingna nyempengan hiji ewang. Sok colok. Gitu, nyawaran da geus. Pananganan dibeulitkeun. Nah, gitu tahan heula ke heula. Iraha deui nyiksa panganten nya banyak. Tahan heula. Sok, cacakan rek nginum kasiksa panganten mah. Hayang nginum melek geus tinu kieu, nginum kudu dipoto heula. Atas. Penyambutan demikian nembe acara adat budaya kalayan dina kayaan lancar selamat bermugi aya barokah Allah Subhanahu wa taala. Oke, tim foto studio dan lu sareng sadaya lengrengan para panitia saja nyonkeun hapunten mun ninggal ceumur panggura bawa beli sir kakirangan dina sagala kajantenan sanes di Bandung Bu bakal ka ucing nyonkeun diamankeun ieu bakal ka panitia foto studio Bandung isim kuring hatur nuhun mun ningali jeung pangampurana teu nanya haluceum teu nanya hajuang siang buat tongayang cerah kapakan sampeur mangsana tah wabillahi taufiq hidayah kapraminan saurna teh ieu panganten pamulat hoyong hayam foto dokumentasi kenang-kenangan tanyaan KBD nah betul. Sakadapa